Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajeng deui kana nu salajengna nyaeta halaman 29 bagian ahaduhuma yantaqidu li umumil ayati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabna nyaeta qaulani, ari dua qaul anu ngajawab na batal teu wuduna teh. Ahaduhuma ari salah sahijina itu qaulani yantaqidu eta batal itu wudu li umumil ayati karana umumna ayat. Warajihu jeung ari qaul anu rajih mah annahu eta saestuna kalakuan la yantaqidu eta henteu batal itu wudu. Li annal mahruma lantaran saestuna mahram laisat eta lain mahram fi mazinnati syahwati eta dina tempat sangkaan tina syahwat. Wa juju jeung meunang naon ayustan bato yen diistinbatkeun naon minan nasi tina nas. Maknan oge maknana yuhassisu anu ditangtukeun itu maknan umumahu kana umumna nas. Wal makna jeung ari maknana fi naqdil wudu'i dina ngabatalkeun kana wudu qaulu ghairil mahrumi eta buktina lian mahram. Fi mazinnati syahwati eta dina tempat sangka syahwat. Wa hadza mankudun jeung ari ieu eta disegikeun pil mahrami dina mahram. Qauluhu ari dawuhan musannif walam surrajulil mar'ata jeung nyabak lalaki ka awewe ihtaraza ngacualikeun bihi kalawan itu kaul amma tina perkara idza lamasa di mana-mana nyabak jalma sogiratan ka budak awewe la tustaha ka budak awewe leutik la tustaha anu can dipikahayang wa qad marra jeung nyata geus kaliwat itu lamsu. Wa amma sareng tina perkara idza lamasa di mana-mana nyabak jalma amroda ka awewe deukeut beger fa innahu maka saestuna kalakuan layan takidu eta henteu batal itu wudu. Wa huwa jeung ari itu kaul arrojihu eta kaul anu rajih. Walana jeung ka kaula ka urang sadarea wajhun ari hiji wajah anna lamsahu saestuna nyabakna amrod yan kudu eta batal itu wudu kal mar'ati saperti nyabak awewe gede. Qauluhu ari dawuhan musannif min ghairi hailin tina lapan ghairi hailin min ghairi hailin ihtaraza ngacualikeun musannif bihi kalawan qauluhu amma tina perkara idza kana di mana-mana bukti bainahuma antara lalaki jeung awewe hailun naon hailun halang fa innahu maka saestuna kalakuan layan kudu eta henteu batal itu wudu. Wallahu jeung ari Allah a'lamu eta langkung nguninga. Qala parantos ngadawuh musannif wa masul farji jeung nyabak kana farji bibatnil kaffi ku dampal tampah min nawaqidil wudu'i eta tina pirang-pirang anu ngabatalkeun kana wudu. Masuk farjil adamiyyi ari nyabak farjina bangsa Adam sawaun eta sarua bae kana buktina itu farji min nafsihi tina awakna itu Adam au min ghairihi atawa tina farjina lian ti bangsa Adam min dzakarin ti non teh
ti golongan lalaki au unsan atawa ti golongan awewe min sogirin tina parejina budak leutik au kabirin atawa parejina budak gede anak gede min hayyin min hammin ieu teh min hayyin tina anu hirup au mayyitin atawa anu maot kubulan eta kubul kana buktina naon al malmusu anu dicabakna au duburon atawa dubur lisidqil faraji karana nuju kana farji alal kulli kana sakabehna wa masuz zakari jeung ari nyabak zakar al maqtu'i anu diteuk-teuk wal asyali jeung anu kemper wal lamsi jeung nyabak bil yaddi kalawan leungeun asyala'i anu kemper nakidun eta batal laidun beurina deui ala rojihi netepan kaul anu rojih walau masa jeung lamun nyabak jalma bi usbu'in ku ramo zaidatin anu panambah ingkanat lamun bukti itu zaidah ala istiwa'il asabi'i eta netepan kana ngarataan kana pirang-pirang ramo naqodot maka ngabatalkeun itu zaidah wa illa pala jeung lamun teu kanat ala rojihi wa illa pala jeung lamun teu kanat maka teu naqodot ar-rojihu cek netepan kaul anu rojih wa hadza kulluhu jeung ari ieu tegasna sakabehna hadza fil masjidina eta tetep dina nyabak bibatil kafi ku dampal leungeun fa in massa maka lamun nyabak eta si jalma bi dhahril kafi ku tonggongna dampal leungeun pala maka teu batal wuduna wa kadza jeung nya kitu deui almasu ari nyabak bihirfil kafi ku gigireunna dampal leungeun au biruusil asabi'i atawa ku pirang-pirang tungtung pirang-pirang ramo au bima atawa ku perkara nu aya bainahuma dina antara hirib jeung zahir palayan takidu maka teu narima batal naon wuduna eta si jalma ala rojihi netepan kaul anu rojih wa qala parantos ngadaus Imam Ahmad tantakidu jadi batal naon at-taharatu susuci bil masyi kalawan nyabak bibatnil kafi ku dampal tampah wa dhahirihi jeung ku tonggongna dampal leungeun bi itlaqil masyi karana mutlakna nyabak fil akhbari dina pirang-pirang hadis waradda sareng parantos nolak saha Syafi'i Imam Syafi'i zalika kana qaul Ahmad bi anna fi ba'dil akhbari kana saenyana saestuna eta sawarehna cariosan lafzul afdoi naon teh eta lapad abdo wa malumun jeung ari kanyaho jeung ari anu dikanyahokeun annal murada eta saestuna anu dimaksud minal ahbari tina ahbar wahidun eta hiji wal abda'u jeung ari ngaran afdo fil kaffi dina dampal huwa eta ari afdo almasu eta nyabak bibatnil kafi ku dampal leungeun wa qaulu Syafi'i jeung ari dawuhan Imam Syafi'i fil lugati dina lugatna hujjatun eta hiji hujjah ma'a anna dzalika sarta saestuna madkur minal masyi masyhurun eta dimasyhur dikanyahoan fil lugati dina lugat cek lugat
Qala parantos ngadawu musannif fil mujmali dina kitab mujmal afdau ari ngaran afdau lugatan cok lugot ida udipa eta di mana-mana disarandaikeun itu afdo al yaddi kana leungeun kana maka buktos aqdo ibaratan eta hiji ibarat anil masjid tina nyabak bibatil kafi ku dampal tampah takulu nyarios sahal arabu orang Arab al afdo itu nyabakeun kaula biyadi ilal amirina biyadi ku leungeun kaula ilal amiri kana hiji raja mubayyi'an bari dibaiat wa ilal ardi jeung kana bumi sajidan barina sujud idza masaha di mana-mana nyabak arab ka ardo bibatiniha ku dampalna itu kafin wa kadza jeung nya kitu deui ieu kaul zakaro nuturkeun hu kana ieu kadza saha al jauhariyu imam jauhari wa dhahaba jeung ngajalankeun saha ba'dul ulama'i sapalihna para ulama ila annal masa kana saestuna nyabak layan kudu eta henteu ngabatalkeun itu masuk muhtajan barina dijieun hujjah bihadis tolikin kalawan hiji hadis titolik asalna wa hujjatu syafi'iyah jeung ari hujjahna Imam Syafi'i hadisu busrota nyaeta hadis ti Busroh putri istrina binti Sofwan putri istrina Sofwan radhiyallahu anhuma qalat ngadawuh Busroh sami'tu nguping kaula Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buktos Rasul yaqulu nyarios Rasul ngadawuh Rasul manaris abe jalma masa anu nyabak itu man dakaro kana zakarna man pal yatawaddo maka kudu wudu man sahaha parantos nyaekeun kana ieu hadis hukana ieu hadis sahal Imam Ahmad wa Tirmidzi jeung Imam Tirmidzi wa ghairuhuma jeung lianti Imam Ahmad jeung Imam Tirmidzi wa qala sareng parantos ngadawuh sahal Hakimu Imam Hakim huwa ari ieu hadis ala syaratis syaikhoni eta syarat Bukhari Muslim wa qala sareng parantos ngadawuh sahal Bukhari Imam Bukhari annahu saestuna hadis as-sahih eta pangsoehna as-sahu syai'in eta pangsoehna hiji perkara fil babi dina bab qala parantos ngadawuh sa Ibnu Hibban wa ghairuhu jeung lianti Ibnu Hibban wa khabaru talqin jeung ari hadisna talik fi adamin naqdi dina henteu ngabatalkeun mansukhun eta disalin bihi naon bihi itu hadis walayan kudu jeung teu batal naon masu duburil bahyamat naon teh bahyami nyabak duburna sato hayawan qala parantos ngadawuh sa ar-Rafi'i Imam Rafi'i bila khilafin kalawan taya ikhtilaf wa fihi jeung eta dina masuh khilafun wa fihi jeung eta tetep dina masun khilafun ari ikhtilaf wa fi masih kubuliha jeung eta tetep dina nyabak kubulna hayawan qaulani ari dua qaul al qadimu ari qaul anu qadim annahu eta saestuna masu yan kudu eta batal itu masu li annahu lantaran saestuna kalakuan yajibu eta wajib naon al ghuslu adus bil ilaji kudi asupanana bihi dina itu kubul payan kudu maka batal itu wuduna kaparajil mar'ati saperti parajina awewe wal jadidul adharu jeung ari kaul jadid al adharu eta kaul anu adhar annahu karna saestuna masuk kubuliha layan kudu eta henteu ngabatalkeun
naon masuhu nyabakna kubul li annahu lantaran saestuna kalakuan la yajibu eta teu wajib naon satruhu nutupanana itu kubul wala yahrumu jeung teu haram naon an-nazru ningalina ilaihi kana itu kubul fa'ala maka netepan fa'ala al-azhari maka netepan kana kaul azhar lau adkhala lamun ngasupkeun jalma yadahu kana leungeunna jalma fihi kana itu kubulaha lam yantakid maka henteu batal naon wudu'uhu eta jalma ala rojihi netepan kaul anu rojih wallahu jeung ari Allah a'lamu eta langkung uninga. Parun ari eta hiji cabang minal qawaidi eta tetep tina sawarehna tina pirang-pirang qaidah al muqarrarati anu ditetepkeun allati anu yang bagi yang bagi ari anu ngadegkeun alaiha kana itu lati kasirun naon kasirun lolobana min ahkami asy-syariati anu tetep tina pirang-pirang hukum syariat istishabal asli kana ngeurejeungkeunana tina asal wa tarhasyaki jeung miceun kana kamangmangan wa baqa'a makana jeung kana netepkeun perkara kana anu bukti itu mah alama manderikeun perkara kana anu bukti itu mah wa qad ajma'a jeung nyata perkumpulan mupakatna jalma-jalma ala anna syahsa kana yen saestuna jalma law syakka eta lamun mangmang jalma hal talaqonaha nolak eta jalma zaujatahu kana bojona jalma amla atawa henteu annahu saestuna kalakuan ya juju eta meunang lahu ka itu si jalma naon wat'uha ngawatina zaujah kama law syakka sapertian lamun mangmang jalma pimroatin dina hiji awewe hal tazawwajanaha ngawinkeun eta si jalma ha ka itu imro'ah amla tawa henteu la yajuju maka teu meunang lahu ka eta si jalma wat'uha ngawatina imro'ah wa min zalika jeung eta sawarehna tina la yajuju ma eta perkara idza tayaqonna di mana-mana ngayakinkeun jalma at-taharata kana suci wa syakka jeung mangmang jalma naon teh fil hadis dina hadis fal asahu maka ari anu asalna baqa'u taharati eta tetepna suci wa adamul hadasi jeung teuna boga hadas walau tayaqona jeung lamun ngayakinkeun jalma al hadasa kana hadas wasyaka jeung mangmang jalma fit taharati dina sucina fal aslu maka ari asalna baqaul hadasi eta tetep hadas wa adamu taharati jeung teuna suci walau tayaqona jeung lamun ngayakinkeun eta si jalma teh at-taharata kana suci wal hadasa jeung kana hadas jami'an barina sakabehna bi anta yaqona kalawan yen ngayakinkeun eta si jalma annahu kana saestuna jalma ba'da tulu'i syamsi dina sabangda bijilna panon poe masalan umpamana annahu saestuna jalma tatahharu eta susuci itu si jalma wa ahdasa jeung hadas eta si jalma walam ya'lam jeung teu nyaho eta jalma as-sabiqu kana anu ti heula minhum tina itu duanana fa bimadza maka kalawan anu mana ya khudzu nyokot jalma bihi kana itu madza
fihi eta tetep dina jawabna hilapun ari ikhtilaf rabut arrojih wari cekal anu rojih mah fi Rafi'i dina Imam Rafi'i wa Raudhah jeung dina kitab Raudhah annahu eta saestuna jalma yanzuru eta ningali jalma in kana lamun bukti eta si jalma qabla tulu'i muhdisan eta tetep dina memeh bijilna anu hadas bahwa maka ari jalma al-ana ayeuna mutatahhirun eta anu suci li annal hadasa lantaran saestuna hadas qabla tulu'i syamsi dina memeh bijilna panon poe tarpa'uhu eta ngaleungitkeun kana itu hadas naon at-taharatu susucina ba'da tulu'i syamsi dina sabangda bijilna panon poe baqinan yaqinan barina yakin wal hadasu jeung ari hadas ba'da tulu'i syamsi dina sabangda bijilna panon poe yahtamilu eta ihtimal boa-boa ayakuna naon ayakuna yen bukti itu hadas qabla taharati eta dina samemeh eta memeh susuci jeung dina sabangdana wa ba'daha jeung dina sabangdana taharah fasorati taharatu maka naon itu jadi pasorot maka jadi naon at-taharatu susuci aslan eta asal bihadzal i'tibari kalawan ieu anu dibilang-bilang wa kana jeung lamun bukti eta jalma qabla tulu'i syamsi eta dina memeh bijilna panon poe mutatahhiron eta susuci bahwa maka ari jalma al-ana ayeuna dina ayeuna mahdisun eta anu hadas li anna yaqina lantaran saestuna yakinna at-taharati yakinna susuci qabla tulu'i syamsi dina samemeh bijilna panon poe wa rafa'a maka ngaleungitkeun hukana itu yakin naon yakinul hadasi keyakinan hadas ba'da tulu'i dina sabada bijilna panon poe wa juju jeung meunang naon wa juju jeung meunang naon ay anta taqaddama yen ti heula naon at-taharatu susuci alal hadisi mandurikeun hadas wa tata'akhkhara jeung pandeuri tatahara pabako maka tetep naon al hadasu hadas aslan dina asalna wa ala zalika jeung ngajalankeun kana al-mazkur kana mazkur jaro berjalan Imam Nawawi fi minhaji dina kitab minhaj wa qala sareng parantos ngadawuh Imam Nawawi fi Raudhati dina kitab Raudhah hadza ya'ni kana ieu anu ditutur neja Imam Nawawi annahu saestuna jalma yakhudhu eta nyokot jalma bididdi ma kana sabalikna perkara qoblahuma anu memehna duanana idza kana di mana-mana bukti mimman ti jalma ya'tadu eta ti jalma mimman eta ti jalma dan kitu idza kana di mana-mana bukti jalma mimman eta ti jalma ya'tadu anu ngabiasakeun jalma tajdidal wudu'i kana nganyar wudu wa illa jeung lamun henteu itu kana bahwa maka ari jalma al-ana dina ayeuna mutatahhiron dina ayeuna al-ana dina ayeuna
al-ana dina ayeuna mutatahhiron eta anu suci li anna zahira lantaran saestuna anu zahir ta'akhara eta mandirikeun naon taharatuhu susucina jalma wakila jeung dicaritakeun layan zuro naon layan zuro lapat layan zuro henteu aya bantahanana ila makana perkara qabla tulu'i syamsi dina masalah samemeh biji lapanun poe yajibu jeung wajib naon al-wudu'u wuduna migawe wudu bikulli halin kalawan tiap-tiap tingkah qala parantos ngadawuh Nawawi Imam Nawawi syarhil muhadzabin syarah kitab al-muhadzab wa syarhil wasiti jeung dina kitab syarah wasit wa hadza jeung ari ieu huwa eta ari kaul azharu eta kaul azhar al-muhtaru anu dipilih qala parantos ngadawuh saha al-qadi Abu Thayyib wa huwa jeung ari itu kaul qaulu amati ashabina eta kaul umumna eta kaul mimitina mana beda qaulu amati eta kaul umumna ashabina pirang-pirang ashab kaula wallahu jeung ari Allah alamu eta langkung uninga walau lam ya'lam jeung lamun teu nganyahokeun tah jalma makana perkara qabla tulu'i syamsi anu memeh bijilna panon poe tawaddoa maka wudu eta si jalma bikulli halin kalawan tiap-tiap tingkah wa min hadhil qaidati jeung eta tetep sawarehna itu qaidah eta perkara idza syaka di mana-mana mangmang jalma saha man jalma nama anu sare itu man qaidan bari diuk mumakinan tur anu netepkeun biritna teh sumama la tuluy nyarandong itu man wantaba jeung eling-eling man ayyahuma kana anu mana itu qaid jeung mal asbaqo anu leuwih miheulaan au syakka atawa mangmang hal ma ra'a naha perkara ra'a anu ningali jalma hukana itu ma ru'yan kalawan ngimpi temetan au hadisa nafsin atawa nyaritana awak au hal lamasa atawa nahanya bak jalma asy'ara kana buuk awil basyarati atawa kana kulit wa nahwa dzalika jeung kana lian ti itu sya'run palayan takidu maka henteu batal naon wuduna itu jalma fi jami'i dzalika dina sakabehna itu anu ditutur wallahu jeung ari Allah a'lamu eta langkung uninga alhamdulillah qala faslun walladzi yujibul ghusla parantos dicukupkeun sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.